Yang besti videona diawali kuningalikeun bumbu-bumbunya ieu teh hayang besti ari kitu eta teh bumbu naon eta hayang ieu teh bumbu pasakeun kanggo nyiapkeun katuangan para tamu undangan haolan hayang besti saleresna nama si ibu-ibu nu marasak teh hoyong asup video si eteh hayang cenah hayang besti tapi ku sabab HP-na si eteh hayang besti mah tidak memungkinkan untuk memasukkan video lama jadi we ngan bumbu na wae nu dilebetkeun kana video si eteh hayang teh hayang besti pagawean si eteh hayang mah nya teu tiasa buntas-bantos masak hayang besti alasanana kahiji teu tiasa masak kaduana budak si eteh hayang besti materaan teng hayang besti lamun diajak barang gawe di bumi orang lain teh ieu ge kersa ngabantosan ngagorengan si lauk kancra teh di bumi nasi eteh hayang ieu teh hayang besti mohon saur ibu panitia dapur mah cenah gengke digentosan eta si gasna kurut ngagorengkeun si lauk kancrana meni hariwang centenya kawas meakeun gas satabung wae beureureun atuh da teu tiasa nyumbang dana anu ageng kanggo kelancaran eta si acara haolan teh nya hayang besti nya kieu wae atuh ku tanaga saaya-aya centenya si eteh hayang mah saatosna beres ngagorengan si lauk kancrana torojol hayang besti aya nu meser seblak ieu teh muhun si eteh hayang tetos aya 10 dintenna icalan seblak ieu teh hayang besti minangkana nama seblak parasmanan ieu teh hayang besti tapi teuing geuning paparasmananan ieu mah teuing atuh da hayang wae dadagangan teh hayang besti najan kitu teh daganganna ge sakedeung si eteh hayang mah hayang besti ieu ge wantun dadagangan deui teh peda we nuju lalibur sakola geuninganan barudak teh hayang besti sugan wae kitu tahnya jarajan ka si eteh hayang lumayan kapan aya kanggo jajan-jajan budak si eteh hayang wae mah icalanana ge ti porsi 3.000-an wae ieu teh si eteh hayang mah hayang besti harunya tuh da hayang besti pada karasa kitunya ari porsi 5.000 ka luhur mah watos kitu ka barudak nu horoyong ngarasaan seblak tah ari 3.000 mah meureun kajarangkau ku barudak oge nya lumayan wae hayang besti salagi aya nu meser mah wang keureueuh wae ieu dagangan seblak teh.